Sanu ngondak ieu musibah saha perilaku manusia. Pernah dikomentar ku Mang Haji Roma Irama fans beratna datang silaturahmi ka Mang Haji Roma. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saminggu aing latihan eta cicing. Gimana Bang Haji sehat? Alhamdulillah. Ngeunah malah mun geus ngomong eta. Bang Haji, Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Kuring gesok lalajo baheula keur ngora lalajo aing baheula di lemur masuk layar tancap baheula ai film teu jauh ti bere prima si Dono baheula jeung Roma Irama. Lamun geus datang film Oma Satria bergitar wis naik kuda Oma muncul musikna jeng 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 eta musik Oma eta jeng 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 bijil kuda terutak Oma naik kuda mau gitar terutak soalnya naon eta aing jadi tega saya nyebut kuda kai kakarak aing ceramah jamaah nu wani nyebut kuda kai kaciri dendamna ka aing awewe ya penting kuring ngaji di Balaraja Tangerang nyaritakeun nu bieu sora naon eta ibu-ibu sora aja Sepu Barok niru sora kuda ngeunah ngajawabna ari bieu sora naon kuda pelece disebut kuda lumpat Oma terutak ditembak Oma ku musuhna kena ping-pingna getihan diusap Oma. Astagfirullahaladzim. Kalian pasti akan merasakan akibat dari perbuatan kalian nanti karena Allah Maha segala-galanya. Assalamualaikum. Oma jeung penjahat ge assalamualaikum wae. Lumpat deh Oma nak kuda. Saya nyebut kuda deh ya. Eta ibu-ibu hareupeun teh make tiung biru tah hideung teh. Geus calangka nyebut kuda. Tah salakina aya di tah salakina make jas. Si Aleha eta. Yaho aing ngaranna. Itu si Apip. Alhamdulillah kuring sakelas ke di PGA Cibadak baheula tah. Si Aleha teh eta teh. Sakelas. Bobogohan ge di PGA baheula teh si Apip. Jadi aing nu nganganteurna baheula ya sweet of memory mengenang masa lalu ketika di udah-udah beurit hari tadi buat nyebut kuda si Alea dan damai nama ti baheula Oma lumpat deui oh Oma tadi aya awewe nyebrang cek Oma kau kan itu Rika Mumun. Oh, Mumun. Dikira kau Rika. Terima kasih Mumun. Assalamualaikum. Assalamualaikum wae Oma. Bang Haji, musibah loba di Indonesia gara-gara saha? Dijawab ku Bang Haji Oma. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Gusti Allah. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Betul. Berbagai macam cara dihalalkan demi kekuasaan. Betul. Di zaman sekarang eta ciri Oma eta. Oma lamun nyanyi tungtungna muriang. Enggak begitu aja. Banyak orang Islam yang tak sembahyang. Betul.
henteu tahlilan, ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun rajaban, berjamaah oge ngan kurduaan. Lamun geus nginjem duit, oh, mun jadi jadinya eta lagu. Ka tukang kredit atawa ka rentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta, pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa. Riba haram. Oh sia anu langganan Bang Emok ya aya di dieu. Cicing langganan oge sia. Saha nu ngondang musibah hiji loba jelema geus poho ka Gusti Allah. Ngangkat barbel besi 50 kilo diangkat ku leungeunna asapang jagona, ngangkat beas 2 karung dipanggul ku pundukna asapang kuatna. Tapi loba jelema ayeuna geus teu kuateun ngangkatkeun leungeun teu kudu mah besi 50 kilo, beas 2 karung teu kudu. Ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, loba jelema geus teu karuateun. Terus ngondang musibah, datang mah musibah kabeh kabagian. Ayo hijrah hijrah hijrah, ulangan sakada diperingati hijriah hijriah, ai perilaku urang teh hijrah hijrah. Geura sujud geus dengdek ya dunia. Lamun aya keterangan cenah pernah menyebutkan bahwa umur dunia ti hijrah adalah 1500 tahun ti hijrah. Tereh kana deuketna kiamat. Ayeuna dihitung tina hijrah 1440 hiji tahun. Berarti ka 1500 sabaraha deui? 48 tahun deui. Karawin sia bro. Bisi apkir manten daripada di kilo. Santri tetap fokus ngaji. Awas ya. Kawin ngaji can beres. Santri ayeuna tuh dah. Kalamu gobar mau betaja. Ngaji can timu geus nyangan randa. Ngaji heula insyaallah ulah ka mikirkeun bikang. Ilmu geus karai awewe bakal ngudag-ngudag. Da boga hutang sia. Loba jalema geus poho ka Gusti Allah diadanan noyod bae. Adaan maghrib eta salakina mentok gareupeun TV we ku pamajikan sebejaan le berita we berita rame. Ka geus adan maghrib ngadenge engker ke adan. Yang mendekati ke masjid tiba ngajol, tapi tengah ngajol saya teman. Der komat kang, eta geus komat lah, paling tiluan tenang bae. Atuh jeung manehna jadi opatan eta. Kang, eta geus amin di masjid, karek amin ka hiji. Rajin ngitung amin saya teman. Tempoe bubar, kang geus bubar di masjid itu. Tenang, teu magrib ayeuna isukan pangih deui. Sok tahu. Rasan umurna rek nepi ka poe hareup, padahal Ajrail datang teu bebeja heula. Leres? Leres? Di adanan komo subuh mungkin merungkut baik ting nu adana teh nyetrum siban. Beda hawa adan di urang jeung hawa adan di Mekah. Ya Allah ya Rabbana, adan di Masjidil Haram rasaan kasedot jamaah kabeh lalumpatan ke jero masjid sin tinggalin berjamaah. Allahu Akbar Allahu Akbar. Kalau wong adan di hotel, di maktab, di swalayan, di pertokoan kabeh toko narutup ngadenge adan nu balanja di usiran haram haram haji haram ruh haram tutup ayat di urang ngadenge adan lohor warung nutup komo loba nu balanja loh kalaki adan hayo we licik bener deh. Makanya yang pemuda nu bangkit santri bangkit jadi penerus nu adan teh budak ngora lain ulah ku aki-aki lain. Aki-aki teh pangaruh aya huntung geus beak teh kana mahraj leungit lagu qiraat leungit maksakeun adan subuh balelol siga nyeri huntu halo makana resiko lamun di lemur eueuh pasantren eueuh santri maaf asa pareum syiarna ibadah. Makana di lemur teh kudu aya pasantren kudu aya santri ame hirup syiarna ibadah. Sok leueuh santri eueuh budak orang nu tampil bahaya riweuh
unggal subuh asa ngadengekeun festival aki-aki nu ngahudang teh aki-aki tiap lembur belah ditugas kadenge astagfirullah nu molor mungkin mebes temalan lembur belah ditu eling umat nu areling aki-aki frustasi deueuh nu datang tungtuna aki-aki nage sare di Paimaran hudang-hudang jam 11 berang atuh meh nage teh salat subuh temalan lembur belah ditu aki-aki deui wae mangga kepada wargi gara gugah sakedap di subuh mangga gara kacarai hari tos dicarai marek cara redei ge hok bae aki-aki na pikun atuh batur sarudang tita sarenya sarare deui tungtuna mah di masjid subuh opatan subuh di masjid aki-aki kokol bedung pasaran. Aduh, ya Allah ya Rabbana hudang budak korana tampil insya Allah sing saroleh baru dak namin ya Allah ya Rabbal sadaya nu ngondang musibah di Indonesia loba pamimpin sarakah naon cenah tapi teu kabeh aya nu saroleh nu jalujur ulah dicap goreng kabeh karunya kanu bener teh kadang-kadang memeh naik karena kursi dewan dihanapna ngadeuketan nu malarat nu dipake politik nempok kanu laleutik anggeus cicing di luhur ngedukan duit sidang nu dipake politik nipu kanu laleutik nu nabeuh nu ngampar anu seubeuh begitu yo barat Jawa Barat Jawa Timur nu malarat tetep malarat dilaluhur mungkin makmur bener listrik neon tai kuda di kadutan ngerti teh ce sarua listrik neon tai kuda di kadutan rakyat leutik kelaparan teu naon nu penting beuteung bapak beuteung ibu dilaluhur ngagerendutan teu kitu kabeh aya nu jujur nu saroleh nu sok resep ngabelaan rakyatna doakeun sing saroleh amin ya Allah ya Rabbal